Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Patmini Andini. Saya akan membacakan sajak Sunda yang berjudul Manusia Sunda Neangan Jalan karya Adjie Rosidi. Manusia Sunda neangan jalan, hirup anyar anu endah. Hirup endah nu can karampa, tapi pasti bakal dating. Tata lawas taya tempat keur anjeunna. Najan alus teu kapake. Manusia Sunda ngalelebah poe engke. Adat lawas geus di ruang anu anyar can kateang. Satengahing jalan sagala dirampah. Unggal barang di ajaran. Dirasa ku rasa dipake ku hate. Henteu pageuh henteu udar. Mun baheula aya tatangga hilang riap pada neang. Aya orok di jarian jadi catur osi lembur. Aya parawan mendeang unggal mojang kaisinan. Bungah deungeung bungah kuring, sedih kuring di bantuan. Kiwari nulian tilar terjadi sual, bayi di ruang teu aneh. Can rimbitan geus orokan teu kudu era sewang-sewangan. Mantuan jadi jasa nu wajib dibayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.